Tunggu namanya Pak Hajar, gerang teh. Ayah, ya mah ayah. Hatur nuhun Bapak. Perhatosan panginten kalau sadayana pangintennya dia supados teu ngaganggu panginten ka anu narongton. Hapunten pinten sia anu osok ngamat mah dipengker aya lapangan tuh. Dipengkernya paling misalkan bade joget mangga di dieu hiburan mangga sok. Tapi mau dicarek panginten. Bade hiburan mah mangga mu ulah dugikeun ka isil ngamati dieu, dugikeun ka naon acung-acungan ka penonton kan hawatos panginten ibu-ibu. Oge panginten aya murang kali anu nonton di dieu nya. Bade ngamat mah dipengker lapangan udah bade diacak-acak di lapang mangga. Setuju teh sadayana. Tapi misalkan terjadi deui seperti anu tadi panginten ngajlong ka aya penonton ka ibu-ibu di dinya, ku abi dilirenkeun ye. Sakitu panginten kabdi. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nya taneme saur abdi oge seni teh urang memulai mangga bade ngibing tapi ulah nonjolkeun kalebihan mata ngarsakeun para penonton gitu nya. Margi ieu ngarugokeunana bari katilu jalur. Sajalur panginten ka para ibu bapak nu nongton teu aman. Kaduana bari hawatos kana kagungan maksad. Katiluna ka simkuring. Simkuring teh niat bade ngahibur khususna ka masyarakat Desa Kolot gitu nya, bari ngenalkeun silaturahmi gitu nya. Da ayeuna panginten neme saur di petugas mangga bade ngamat tapi ulah di lokasi panggung. Ulah di lokasi panggung ada lebih gitu. Dipengker gitu mangga canak. Sok canak amankeun. Eta mah